Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana patepang deui sareng simkuring suminarti dina warta Sunda. Dina waktos sababaraha minggu katukang wewengkon Balai Endah Bandung kakenaan sababaraha musibah. Salah sahijina nyaeta mudalna cai wahangan Citarum. Data nu katalungtik kurang leuwih 1536 imah katut wangunan sakola jeung pamarentahan kakeueum ku Cai Citarum. Nu ngalantarkeun Cai Citarum mudal teh nyaeta salah sahijina gedena cai hujan nu teu katampung. Kusabab lobana runtah nu nutupkeun kokocor. Pamarentah daerah geus nganyahokeun patalungtik ka saban-saban tempat anu tujuanna ngadata korban jiwa. Sabab dumasar kana hasil laporan ti warga teu saeutik ayana korban jiwa anu alesana kabawa ku cai caah. Aparat pamarentah milu ancurug langsung ka lapangan keun ka palataran anu rada anggang ka wahangan Citarum. Gubernur Jawa Barat katut prengrengan satekah ngayakeun tareka sangkan eta musibah teu kajadian deui. Ku jalan nyieun tanggul sacara babarengan di sisi wahangan Citarum. Teu saeutik warga Bandung ngarasa prihatin ku ayana musibah ieu. Rereongan ngayakeun tareka ngumpulkeun sumbangan keur warga anu kena musibah. Utamana nyumbangkeun obat-obatan sabab loba nu katarajang ku rupa-rupa penyakit. Antarana ararateul akibat tina cai anu geus pacampur ku kokotor tina runtah. Ku ayana musibah eta pamarentah pusat atawa pamarentah daerah teu bosen-bosen meredih ka wargana sangkan bisa nyariksa jeung ngajaga lingkungan. Pamungkas ti simkuring pamarentah ge teu cicing bae ku ayana musibah ieu. Ku ayana musibah eta warga sadar kana pentingna kabersihan jeung ngajaga lingkungan ti bibit panyakit. Rupina mung sakitu ti simkuring. Hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.